Jelema mah lamun geus salah berpikir, otak na ngaco, maka anu ditinggalina anu aya di hareupeun panon manehna. Geuning si eta ge tara salat beunghar, geuning si eta ge tara ibadah beunghar, tara puasa, tara ngaji, tara zakat, teu jadi haji padahal beunghar. Geuning eta sukses. Terus nu ditinggalina eta anu akhirna manehna ngagubrak kana naon, nurutan seperti jalma eta. Ai pas nurutan malah ripuh, malah miskin, malah mararat, tuluy dibere gering, setruk, hanas nurutan anu kitu. Geuning lain sukses. Heukeun bae nu kitu mah. Sukses di dunia ge beunghar di dunia ge da cek alo istidraj, artina istidraj teh panyungkun make kudu diturutan. Tah lamun aya jelema nurutan nu kitu beunghar sukses tapi tara ibadah, eta otakna geus robah, teu berpikir secara normal, teu dipake akal sehatna.